sugan we tu ayaan. Aya. Alhamdulillah ayaan. Ya, Iya tos dipotong ya. nang adminan tos. Atos. Aya santu nampi. Asli geus jeung adminan. Atos dipotong 5.000. Tapi yang pangecekeun sugan we atuh ayaan. Sok ku abi ceknya. Ya udah cenah saur RW mah ya teh tos dipangajukeun. Tapi mah alhamdulillah. Biasna cair atosna cair. Alhamdulillah aya aja sapopoe. Alah bi kosong keneh geuning. Tuhnya mangkani abi mah diandalkeun pisan, jangan teuran ka kobong ieu teh. Kapaksa we meureun budak oge sina balik heula da eueuh beak bekalna. Paingan kamari teh ningali aya ngala awi jeung bapana. Anu mah deui bade ngunurkeun ka budak Mang Eden geus bah teh nya. Sidik seolah-olah ditarikan kawin ya teh ke keluarga awewena. Bari can boga penghasilan nu puguh. Kolotna usahana keur kenor ya teh. Alhamdulillah atuh teh hajatnya cocok pisan Misbah jeung Irma mah. Alhamdulillah ngan arek sakuratina we ieu mah mudah-mudahan we aya milik jeung rezekina. Nya kitu supaya budak we salama. Nuhun. Ayo da geus puguh meureunna ieu mah moal cair deui wae. Nya mangga. Tuh nya ari nu boga dosa mah langsung we datang abi birat. Aduh, saya teh poe rebo. Nya kamari ge Cek Iwin mah teu datang ari lagu nganjuk getol tempo mayar teu hadir wae. Ih karunya bari ngadeng-ngadeng ngawinkeun deui nya ka budak Mang Eden. Lain deui samayana teh pan didatangan ku Haji Kopet. Ngan ditolak mentah-mentah. Meni lebarnya padahal bakal dijamin ku Haji Kopet mah. Bodoh we cuma makanan dikeun ka santri budak teh rek cenah diparaban ku pulhu meureun. Sia ngomong teh ka mana wae buating kulhu nu bisa nyalametkeun teh. Siap poho. Tah nu kitu ngaranna cinta buta teh. Ibu-ibu omatnya halaladir. Abi aya prayogi heula ka payun heula nya. Kayak naon cep ka dieu teh? Iya bah abi anu kamari nelpon teh ageun Mun. anu di warang ngalandongan Oh, mun anu eta teh. mohon gitu panginten bade ayeuna wae gitu. Oh, kedah ayeuna panginten. Mohon itu udah rada darurat ya teh yang saengalna cenah. Oh, mohon nya mangga wae atuh panginten. Bade ayeuna mah. Nya tuh bah ayo gitu. Mohon ayu. Atuh ieu ngopi heula. Cau-cau heula ieu mah. Moal sangkewe. Ka ieu kopi panginten. Moal cekap. Cekap. Nya Mohon ayu atuh. ayo bah. Cep, ay mana kurang macet teh Cep. Aduh, iya tulungan. Aduh si Cep, aduh aing kopi bahe. Cep, ay mana? Hampura abah suka teh geus naik. Ay mana Cep hampura. Iya abah tadi, aduh deket kalambuki ay mana teh macet teuing. Aduh bah hampura ngaranna ge rusuh pan keur darurat ieu teh. Kumaha moal tinggal kopi. Ayo tuh bah itu. Darurat anu. Hampura abah. Sebul sing bener mau masalah. Kelar
Mbah, enak, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, sahanya eta ngadem mupuntenan. Oh, geuning dulur sok kalebat. Ade yeuh hapuntennya yeuh rada barala keneh nih yeuh. Duh, Hampura Bagus ngaganggu ya. Ah, nah si gajeng saha wae atuh Mang Mah, Det. Bagus. Alhamdulillah. Hampura aja ngaganggu waktuna aja. Ya, kumaha sawalarna ya? Sehat alhamdulillah. Nuhun atuh. Ngan kerja teh rada dinas ya teh. Oh, nya aya naon gitu? Ieu masalah budak. Pan budak teh geuninna geus heubeul dengan paderikeun teh. Urang teh hariwang sebagai kolot teh. Apa marema Agus oge. Oh, masalah eta nya da ari sim kuring mah gitu sebagai orang tua gitu nya da teu apal masalah eta mah kewe urang wartoskeun deui ka barudakna lah masalah eta mah gitu. Keheula ieu bade cai atau bade kopi? Ah, yos, tong ada pot Bagus ada. Dina gelengong ning ieu rarisin teh. Oh, da ari masalah lengon mah geus biasa gitulah da si gajeng sawae gitu. Ieu aya tamu nyi pangnyenakeun cai atawa kopi naon we lah, susu naon we. Nu aya di dapur. Pada mah atuh ceuk. Bener repot ieu wae lah. Iya, da cai teh mun cai we ngumpul. Mang Eden damang. Damang alhamdulillah. Aya naon teh Mang Eden meuni reuas-reuas. Justru ieu teh mata ka dieu ge arek ngomongkeun masalah budak cenah hayang meureunnan peribahasana mah hayang disalametkeun atawa kumaha gitu. Pajar ti payun mah tos aya nu narosan murang kalih teh. Nya limeun urang kalihna teh jadi kumaha nya da abdi teu tiasa aing nangtukeun ning ari kahayang mari nya deh. Naon kahayang hate mah kitu. Ngan ieu teh nya lain guna naon budak teh can boga pagawean anu netep ieu teh. Meureun kaayaan masih keneh di pasantren ayeuna oge. Nah, Bagus tuh ari masalah rezeki partai Agus buntung oge geuning. Fisik bisa dirubah, rezeki bisa dicari. Nya. Panteun tinggal urang dek ikhtiar jeung doa-doa lah moal teh mah. Mun rezeki mah nuturkeun gitu. Oh, mohon. Tapi kewe lah lamun urang kalina tos euih lah urang wartosannya yen aya orang tuana istri ka dieu Nuhun. naroskeun gitu. Panginten arek lanjut ke orang tuana teh supaya meureunnan ameh teu timbul fitnah gitu Nah, gitu. di masyarakat gitu nya. Nuhun. Ya teh kewe lamun tos eta da neme teh bade ditelepon wabi teh ka itu Nuhun subada. atuh tos we aya nama kieu urang kali urang sinawawantos heula ka guruna. Gitu mohon Lain saya. nama urang pamit damai disalametkeun atuh urang samampungna urang we. Saya gitu mah. Oh nya atuh hari gitu mah nya sugan we enjing urang ka itu jeung budak lah Mohon, arek mohon. kira ka guruna gitu nya supaya kumaha we kitu nya ari ka guruna mah da urang teh riren oge lamun tanpa basa mah gitu nya moal pihadeun gitu. Keun we lah ari masalah eta mah abi ka itu sareng urang kalih. Kumaha ieu mangaden bade ngiring moal ka itu? Moal Bagus mangga we moal Agus we lah. Oh mohon atuh Pesantren ari itu gitu. Agus. Atuh abin dak pamit teh mulang eta nuju damal deh itu. Nuju diberegeun barang. Oh mohon atuh ieu kumaha kopina geus di. Aduh, tapi atunya Nya sok kajian sakedik da atuh tuh eta asana teh di Coba asoman. nggak, Bagusnya. Oh mohon atuh mangga. Nuhun hapunten Mang Eden Ya. cari Nya anggukeun. hapuntennya moal tiasa ngajajab ya teh duh. Geus cara Iya, nape iya, kieu iya. mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nah, geto-geto teuing. Yang ieu teh kumaha tadi teh aya eta Bapak si Irma, nah eta teh bener. Dan jeung budak itu teh jeung budak Mang Eden teh. Nuhun Pak. Oh. Ari posisi gitu meureun kedah wawartos heula ka itu ka akang meureunan ka Nya. pesantren. Nya saya nama. Nya ieu heula we urang wawartos heula we. Nya atuh. Enjing we lah urang berangkatnya ka itu. Nya ayo Jeung Bapak. nya izin mau akan beli ieu ngarep-ngarep da tos wawartos mapan nya enak kitu ka abina. Mohon nya kitu jang sae geuningan. Terus aya dengan tapakna sakedik-kedikeun pesantren teh. Doa ti bapa we gawi. Alhamdulillah, Bah. Alah, Bah. Si lain teh kunaon cenah? Kayak pada bodeg aing. Alah, siapa power ya? Iya tadi cengkeng. Aduh. Ribu mau aki-aki. Aduh, aing maceuh teh. Alah, Dibedakeun Bah, di sorangan. dia. Mana paling mana sih Iya. cep anu tadi nuju teu damang? Bumina ya dia. Oh iya mohon. Ya Pak kalbat lah. Nu mana cep nu iya anu nuju teu damang teh? Iya. Oh mohon. Cep. Cep. Saha ieu mah? Iya nu Bubaran anak abi teh. untuk maneh teh ieu teh. Ya, iya. Terkenal itu. Iya nu kita silun. Naon anu dirasa mah teh? Naon nah. Nah anu karasa. Oh, segala karasa we ieu karasa. Kuras wae teh. Cik. Terus saya seputar ngerti Ku abah urang ieu nya syariatan urang jampe. kudu kumaha kieu ngagolernya. Urang sana. Atuh jampean. Bere jampe ieu nya ku aing dibere jampe ieu jampe lain sekedar jampe ieu jampe ngarah maneh hirup disegani ku sagala rupa teh kieu. Sok Cep digugahkeun lah Cep. Cobi. Cep haji aing teh. Sok haji, sok guru. Tah kitu Gugahkeun lah sok. Urang syariatan kabanya urang jampean. kumaha ieu. Dia kena kieu. Heeh gitu. Eta nyeri ya. Oh iya nu kanya harus mohon. Itu tuh nyeri teh. Urang jampean heula Ada Bah, bakal cager ya teh Bah. Bismillah. Asihan aing sisiung pajero aing calik di apartemen. Ngadepaan sawah hektaran, jujur kalau baca tuh. Pus ah. Sok iya. Sok. Golekeun lah, Cep. Mun. Aing di kumaha ieu Tah, mah. Cep. Mah Ieu cai canak nih ka Balenda balurkeun kana ieu sampean. Nah, omehkeun we. Mohon. Omehkeun. omehkeun kana. Setiap malam Rebo eta teh. Mohon gitu. Omehkeun nya. Tapi ieu bakal bisa negerkeun urang moal. Mohon cobian we lah ada Aing geus teu kuatnya yang Mudah-mudahan urang teh ari tos diikhtiaran mah kitu mohon. Nah, dia teh mau aku cukup sekali soalnya berat, Cep. Nah, Bah, kumaha kitu. Berat dia teh mau cukup sekali 2 kali ya teh. Oh, maknya berat naon da lagi labuh di sawah. Oh. Ah, ieu teh nyam Gitu. labu teh. Ieu mah aya ieu hirup ka tunggul kaki. Wah. Ieu we palinten dicobian heula ieu nya cai palinten dibalurkeun heula omehkeun setiap malam Rebo eta teh. Iya nyari suku aing. Mun dibalurkeun ieu cai nya Sok atuh balurkeun ayeuna. teu kada kuncep. Kan aing teh gering. Mah ieu sina balik deui mah. Ya, Cep ieu cenah heula ku Cep cobingkeun nya dibalurkeun mainan mun sareng ieu. Sok aya nama Cepnya ieu si Cep ieu sok cenah ka bumi tong cenah di luar bisi ka patarasan gitu sok. Yuk Cep
Kamu mikir nggak Cep? Ayo sok. Kamu mikir nggak Cep? Aduh. Kami kata terasan waktu dah. Kumaha ieu abah deui panginten. Tos dia nanti lebat. Atos bah Mau tak gitu. ain bah ieu mah nya sanes ieu nya titipan tadi di Oh. Ibu Haji. Iya, satu Sampai padahal. dah mah ulah kapungan. Saur Haji ulah ka dieu deui kitu cenah asal ada mangmang kan. Nah, padahal eta teh jampe teh abah teh. Pas pengen ijazah panginten pun guru pagi gitu. Alah. Nuhun. Mana mah nya tos we anjing malah ka dieu deui. Mun kewe panginten cobi ke pami panginten manawian gitu aya hasilna pangintennya. Nya nya. Amin. Cep. Wah, nah masih di dekan sugan tis tuluy. Mohon da non ieu teh punten sanes ieu da anu sanes mah biasana nu atos-atos mah sok ngabahanan. Cau-cau makangge Allah di ditu gitu. Ya teh aya bah ieu teh teh aya Cau naon kopi dia teh. panginten naon atuh bonteng kangge abah ngarujak. Teh aya naon ieu teh ah sok we bah gerak uih we na bah. Kumaha gitu atunya bah. abi aduh tadi teh panginten. Nuju teh aya Lebaran naon teh teh. nuju pangsaena eta teh. Teh aya bah asli mah pan tadi atas dipasihan amplop tadi. Aduh aing. Kangge nu atos-atos mah sok aya masihan cau gitu mah naon. Aya bah duh. Bayangna we ayeuna mah. Lempang we balik mah nya. Leumpang kapan tadi ge abah teh kana motor ka dieu teh nya kudu kana motor deui balik ge. Ulaheun itu tuh si Agan abi dititah heula gitu. Teu milu we kana mobil aya mobil we. Mobil batur tah bah. Bayeun gitu. Atuh lempang we bah jalan sawah kan. Aing mah aya leumpang Ampura bukan gitu. kuat dia tadi kumaha dibere ieu. Ampur apa jadi we lempang we. Labuh nepi ka labuh kopi nepi ka peak ieu tadi. Bisi ngamak dunia. Sebarang amplop tadi tuh. Si Encep itu tuh. Lumayan deh aya we yang mulai kudu. 2000. Aing tadi tuh ngajampean teh. Keur mah. Ieu geus bebeakan da jampean panghadena eta teh. Sia. Sing nonton bawa sing ulah cager-cager.